Reka mana atuh Mang? Kita tadi hulang-hulang wae. Reka rumah sakit itu. Tapi jalan apa deui? Bingung-bingung teuing atuh Mang. Cicing gerak Mang tadi tengah jalan, engke oge tepi ke rumah sakit gerak. Nah, bisa gitu, Jang. Apaan ke Mang katabrak tuluy diantarkeun ke rumah sakit. Di, ayeuna jam sabaraha? Aduh, teuing atuh saya teu boga jam. Eta sugan dina TV jam sabaraha? TV na ge ruksak. Kumaha atuh ieu teh? Cik setel radio sugan aya. Radio na ge aya nu maok. Jadi kumaha atuh jam sabaraha ayeuna? Gampang, tinggal ieu. Woi, bener woi. Geus penting ya, geus jam 1 penting. Teu sopan sia. Tuh kan, jam 1 cek urang oge. Neng, kumaha lamun urang nyewa kamar hotel yuk? Akan tos teu kiat ya, Neng. Mangawai atuh Kang. Kunci atuh Neng pantona. Kieu ku Neng dikuncikeun. Kumaha upami jendela oge ditutupnya Nengnya? Nya atuh Kang ku Neng ditutupannya. Neng, langkung saya mah orang pereman wae yuk lampuna. Mangga atuh Kang. Neng, ayo atuh Neng ayeuna mah urang kana luhur ranjang Neng. Nya atuh Kang urang dina luhur ranjang. Neng mah kumaha akang we. Tapi kumaha upami urang teh dilebet simut wae yuk? Hayu akang kasep. Tuh Neng, tingali sayanya aja makang biasa urang dina tempat poeknya Neng. Tadi aya nu ngalangkung ka dieu, Pak. Kumaha deg-deganana, Cep? Awakna pendek, begang, kira-kira beratna 200 kg, Pak. Keke, ari Cep kumaha? Maknya awakna penek begang beratna 200 kilo. Ari Bapak, apaanan jelema gelo, Pak? Aduh, kumahanya gening jurig teh alim ngalih tiap bumi teh. Teras kedah kumaha atuh abi sakeluarga teh. Kieu wayahna we ngelehan. Bapak sakeluarga anu kedah ngalih tiap bumi. Nanaonan atuh kuring ngeunang anjeun. Saatnya Canggih God. Euis, kersa teu ka bioskop sareng Akang. Saralangeuk teuing ka bioskop sareng akang. Paling oge barang lampu bioskop pareum. Panangan terus bae ngopepang kaos nu palit. Moal atuh Euis, isin atuh. Apan urang teh nu nonton teh tukangeun urang teh nu ningalikeun. Hayu atuh, urang buru-buru mios atuh yuk. Ameh tiasa kengeng tempat pang tukangna. Din, kadia Din. Aya naon, Mang? Urang tata rucingan ayeuna mah. Sok atuh. Berat mana kapas jeung berit. Nya berat belit atuh. Si Mang mah Udin mah jagoan. Ta ayeuna ge Udin nanya ka Mang. Ari besi 1 kilo jeung kapas 1 kilo. Lamun ninggang suku nya di mana, Mang? Nya nyeri besi atuh Din. Salah atuh, Mang. Nyeri naon atuh? Nya nyeri suku atuh, Mang. Daniel, Naon, Jack? boga duit teh? Teu boga saperak-perak acan. Karunya uing mah ka maneh Nil? Nah, karunya kunaon gitu, Jack? Karunya weh, kusabab teu boga duit saperak-perak acan. Jadi weh teu bisa mangmeulikeun uing ngerokok sabatang-batang acan. Mangga Kang, proyek kaset naon? Nining Maida, Darso, Peter Pan, Dosumang, Sheila on Seven. Atan api naon sok? Abdi mah periogi kaset Sheila on Majid, sareng kaset karaokena ceramah Agim, numawi ayan teh di dieu nya.
Barudak, Iya, Bu Guru. ari nuntut ilmu teh kewajiban saha? Nah, kewajiban ibu atau maneh? Mane. Dun, tempo ye, urang beli ieu ye. Halus kan? Gantungan kunci. Kela jang naon bro itu teh bro. Jangan anak saya. Lamun anak saya nanya, dijawab ku saya. Papa baru pulang sekolah di ITB. Lamun anak dinya nanya, Pak di ITB teh naon? Institut Teknologi Bandung. Nah, ayeuna kieu amun anak didinya nanya kalau institut itu apa? Naon sok? Institut, Ya. institutnya institut. Ari cek maneh naon? Aduh, piraku poho pan aya laguna. Kumaha? Institut daun sampe sanu hitut eta nu ngambek. Sidang dimulai. Ayeuna kuring rek nanya. Saha ngaran teh? Aduh, Pak, izin. Teu kudu era-era atuh. Pok we sebutkeun. Saha ngaran teh? Sumuhun, Pak. Nami abdi teh izin, Pak. Nah ditanya ngaran teh make jeung era. Pok sebutkeun. Saha ngaran teh? Aduh, Pak, wantun sumpah. Nami abdi teh izin, Pak. Geus pok deui era. Maneh teh rek ngahareukeun dewek, ha? Eta ari Bapak Hakim make jeung ambek-ambekan segala. Pan tadi teh Bapak naros ka abdi saha ngaran abdi. Ku abdi teh diwaler. Izin. Da memang nami abdi teh izin. Lengkap nama Isin Surisin Sutarma Wijaya Sutisna. Gelis, pemajikan Akang teh bade nikah deui. Kengeng teu? Oh, papa sayang, mangga teh teuing pami matak bahagia ka papa mah. Rela mamah mah sok we pah. Ah, mama teu keberatan pisan mah. Kaberatan kumaha ari papa? Mangga we pah. Mung aya 3 syarat. Tah, syaratna naon wae mah? Nu kahiji, papa teh kudu sayang, cinta, ngalindungin, ngabingbing ka mama. Muhun, Nu kadua, papa teh kudu bersikap adil ka istri-istri papa engke. muhun. Terus ari nu katilu naon mah? Langkahan heula mayat aing. Pak, pangyanakeun cayeut, Pak. Sarjun, sok sia, geus biji kebiasaan teu matu teh. Lain molor sia, jam sakieu can sare ngadon nita bapak sorangan deui. Aduh, Pak, pangyanakeun cai hayang je haus. Nah, ari si laing budak teh dikepret sia ku aing, bener-bener nurus tunjung. Pak, Naon deui? nya upami Bapak bade ngepet abi ka dieu, punten atuh Pak sakantenan pangyanakeun cayeut nya. Pak, abdi bade naros ya, Pak. Sok jang, sok. Ari hiji lilin nu hurung ditutup gelas, lilin eta parem. Nah, nu kitu teh nunjukeun naon ta, Pak? Teu aya hawa jang dina gelasna jang. Salah, Pak. Naon atuh jang? Nah, eta teh ngabuktikeun yen urang teh kirang padamalan, Pak. Mang, kopi susuna hiji, Mang. Kayak sakedap jang. Make es teh jang. Nya make atuh. Amun teu make mah jadi kopi Kunaon jang paku teh dicabutanana? Utang, Bapak. Hutang saha? Eta utang nu emeh. Mang, beja mang, Ka mana, Neng? anterkeun abdi ka pasar Caringin. Mangga atuh hayu, Neng. Mang, tos we di dieu. Ah, Neng betliren di dieu. Di tempat sepi deui. Kan Caringin mah lebih keneh, Neng. Ah, yos we mang di dieu. Ya artosna nuhun nya mang. Nah si Neng teh mayarna make daun. Aing mah tadi geus curiga. Nah, bet eureun dinu tempat sepi kieu teh. Dasar kunti. Mendingan abdi kunti daripada emang jadi tukang beca.
Obrolan tilu pamuda anu pagede-gede rahul. Kamari mah kuring hayang ngudut eta mah cekes nyekes gasulin teu suka jadi bari lempang hurung di Ciparai. Komo urang atuh basa minggu kamari ngorek di Cileunyi mapai-mapai galengan bari dongko. Nah eta mah Gusti sadar-sadar geus pada larang menang belutna oge meuni sakarung euy. Teu sabaraha atuh sakitu mah. Malam Jumaah kamari mah kuring lempang sorangan di asana gede. Jabah hujan ngaderincik. Nah atuh keur kitu teh buru dul teh ti palebah asana teh. Kuring diudag kunti sabatalion. Aduh Cece, pun lanjut teh ulina teh ka lokalisasi wae pada manalana teh. Nah, atuh menikah dinya wae. Nah teu dicarek. Dicarek mah dicarek, tapi da kumaha meuni tiap wengi ka lokalisasi na teh. Nah, ari Cece meni sigala laki hideung belang wae atuh teu boga salaki teh. Nya eta tiap wengi ka ditu na teh. Nah, bisa gitu. Narek naon atuh ka dinya teh? Nya ngajemput abdi, apan abdi mangkal di ditu. Mang, mesa lotek mang. Sabaraha hiji jang? Kudu bungkus, nu tilu rada nasi seueur, nu tilu deui henteu rada, hiji deui nganggo engko tapi samarana sakedik, anu tilu deui lada, hiji deui ditogean, anu hiji nganggo tahu sareng tong asin teuing, Mang. Anu hiji deui nganggo bonteng tapi teu nganggo kacang panjang, anu hiji deui Mang engkona seueuran nya Mangnya, dua teu nganggo toge tapi kurupukna seueuran. Aing mah kajen tutup dagang lotek teh. Pak Lurah, abdi nguping wartos. Pak Bupati bade dongkap ka desa urang saurna. Lis sadiakeun we endog 2 bongsang. Terus da biasa noge ari inohong mah datang ka urang teh mun teu minta hayam minta endog. Da ari sapi jeung domba mah kan eueuh nu boga kan di dieu mah. Da sanes nyuhunkeun endog, Pak. Saurna mah bade marios pangwangunan musola di desa urang, Pak. Heeh, endog ongko, Lis. Lurah, Iya Bu Wali Kota. ari musola di desa ya sabaraha? Sakedap Bu Wali Kota. Lis, sabaraha Lis? Musola di urang Lis? Ayo 4, Pak Lurah. Aya 4 Bu Wali Kota. Terus ari madrasah aya sabaraha Lurah? Sakedap Bu. Lis, sabaraha Lis madrasah Lis? Aya 2, Pak Lurah. Aya 2 Bu. Ari Pak Lurah nyaho naon? Meuni kudu nanya ka juru tulis wae. Cik ayeuna kuring nanya, ari ngaran Pak Lurah sorangan saha? Kela sakedap. Lis, ari ngaran saya saha Lis? Jang, kunaon make jeung korondangan di rel kareta api? Mabok maneh teh? Muhun, Pak. Abdi teh nuju mabok, Pak. Dah jangar pisan, Pak. Aduh. Nah atuh make jeung korondangan di rel kareta api, bisi katabrak ke datang kereta api gerak. Lain katabrak Bapak cik dangukeun ngiranya ku Abi. Abi teh dipiwarang kupun bapaknya tah benerkeun kenteng ngan Abi teh teu nepi-nepi. Nah tara dia teh panjang-panjang teuing nya ieu teh. Eta mah lentar aja Jang, rel kereta api. Ari Bapak anu mabok teh Abdi eta nepi Bapak. Ari bapak maneh pagaweana naon? Tukang maca koran. Bonghar atuh ari kitu mah. Bonghar naon? Tara kebalik beas-beas acan. Kan pagaweana maca koran, kan jelema seneng atuh ari kitu mah. Maca koran sote pugu dan neangan lowongan kerja atuh. Barudak? Jik sebutkeun lawan kata atawa kabalikan tina soal anu ku ibu rek dibacakeun ayeuna. Contohna saparti jangkung lawan katana pendek. Ayeuna upami peuting. Siap. Upami nangtung. Iya. Bener. Ari hebat. Pintar. Salah, pinter mah bodoh. Bener. Bodoh mah pintar. Nah, ari maneh? Dari ibu. Bodoh maneh mah. Pintar ibu mah. Geus cicing ah. Gede. Ih. Jempleng. Gede. Ah. Ih.
Hei Jo, kamu tadi makan kacang di sini ya? Bener Pak. Kenapa kok kulitnya dibuang di lantai? Emang kulitnya dimakan juga ya Pak? Udah yang rek nanya. Naon? Kadahara naon nu haram? Babi. Nu leuwih haram? Babi nu ngandung babi deui. Anu pangharamna? Babi nu ngandung babi deui nya, tapi teu boga bapak. Hei, kamu maling domba ya? Sanes Pak Polisi, sanes. Abdi mah sanes maling domba. Ah, siang aku. Kamu maling dombanya? Mohon leres Pak Polisi. Tah, gitu atuh ngaku hari jadi maling mah. Kamu maling obatnya? Tuh Pak, da abdi mah ngan malingan hiji Pak. Cing sumpas ya. Maling hiji bener? Mohon Pak, da abdi mah malingna ngan hiji. Indungna hungkul. Ngan ieu we anakna nunturkeun tiluanana. Mana sabaraha kali mandi ya? 3 kali Pak. Hah? Iraha bae. Kamari isukan jeung pageto Pak. Hari ayeuna Ayeuna mah Sabtu Pak. Duh, ngesulin di mana Ti alun-alun atuh. Naik ieu naon ngaranna teh eta teh Menara Kembar anu di Masjid Raya. Bejana mah ya eta teh. Sabaraha? 2.000 perak. Coba lipna naik turun. Aduh, ngeunaheun pokona mah bisa ninggalin naon. Oh, bisa tuh 1.000. Bisa. Naikna kana lip nya, ngan turunna ngaragrageun maneh. Bade. Naon kah yang hidup teh cu? Kieu Ki, kuring teh keur bogo ka hiji awewe. Gampang. Pek hidup kudu mutih. Syaratna naon wae Ki? Anjeun kudu puasa mutih. Dahar sangu bodas, dahar endau bobodasna, make baju bodas. Pokona nu bodas-bodas we. Tah, terus nu terakhir Ya, siap Ki, siap. Naon? Nu terakhir naon Ki? hidup kudu mawa mercy bodas hareupeun eta awewe. kenapa kamu terlambat? Maaf Pak, saya ketiduran pas waktu tidur. Saya bermimpi Pak menonton pertandingan sepak bola. Terus pertandingan itu berakhir seri dan wasit memberikan perpanjangan waktu. Makanya saya terlambat Pak. Kamu mabok ya? Iya Pak, nih tadi habis minum sama teman-teman Pak. Minum berapa botol kamu? Sampai mabok kayak gini, ha? Cuman 2 botol Pak. Malu-maluin bapak saja. Bapak ini nih waktu dulu minum 4 botol kagak mabok-mabok. Itu minuman dari barat lagi. Wah, jago juga tuh. Emang muda dulu minumnya apa Pak? Bentar, bapak pikir-pikir dulu apa ya? Kalau nggak salah, nama minumannya adalah mineral water. Saya ini sudah kapok bawa mobil truk lagi. Kenapa kapok Bang? Nah, kemarin aku bawa truk ngangkut motor, dirampok juga. Ngangkut baju, dirampok juga lah. Ngangkut pasir, sama juga dirampok. Pokoknya aku udah kapok bawa truk lagi. Oh ini Bang, ayah kalau bawa truk ini nggak akan dirampok Bang, dijamin. Jadi supir mobil apaan tuh? Mobil sedot tinja. Saatnya Canggih God. Dasar tolol, mun mabok teh ulah di jalan atuh. Nah betul didinya betul. Sakit tuh ngebut, nabrak tekena. Assalamualaikum. Araya. Waalaikumsalam. Emang badan lagi kiritan si mamahnya? Mohon. Mamahna ya teh? Saya, mamahna nuju ke Majalaya. Oh, ari neng terang teh di mana Majalaya teh? Hente, kayak kuneng orang taroskeun heula ka mamah. Mah, ari Majalaya teh di belah mana?
Halo? Halo? Ya, di sini dengan layanan gawat darurat. Dengan siapa di sana? Aduh maaf dokter, saya khawatir sekali. Ini anak saya nelan pulpen sampai ke tenggorokan. Gimana ya Pak, tolongin saya. Iya. Sebentar lagi petugas kami akan segera datang ke sana. Oh iya, terima kasih Pak. Untuk sementara, apa yang sudah ibu lakukan, Bu? Ya untuk sementara saya nulis pakai pensil dulu. Habis pulpennya ketelan anak saya. Sujang, kunaon bet sasarianan loba hudang peting. Mun aya kahayang gewat tepikeun ka Abah ayeuna, Jang. Ih, ari Abah, pancek Pak Ustad oge, mun aya kasusah kudu remen ngadua. Hayang naon maneh teh bet bebeakan kitu? Hayang ibu kota Jawa Barat pindah ka Garut, Bah. Moal mungkin atuh Jang kahayang maneh teh. Nanaon kitu sababna? Tadi Abah waktu ngalabetan soal ulangan, soalna teh kieu tah. Kota naon ibu kota Jawa Barat? Ujang ngawalar Garut. Tah ku kituna Ujang ngadoa sangkan ibu kota Jawa Barat teh ngali ka Garut. Aya naon Pak ningalikeun wae? Ah, henteu, kieu Jang. Bapak mah ngarasanya we eta duit di beuleman kitu. Coba geranya lamun sapoe beak 2 bungkus we. Pan sabulan teh geus 60 bungkus. Terus ayeuna rokona sabungkusna saeutikna 5.000. Heeh. Nah, sabulan teh meureun 300.000. Satahun geus sabaraha coba Jang? Komodi 10 tahun. Grapek hitung. Mun eta duit dikumpulkeun, boa bisa kabeli imah jeung mobil. Ari Bapak ngarokok teu? Henteu Jang, dati bubudak Bapak pecan pernah ngarokok. Oh, Bapak kada mobil? Ah, boro-boro Jang. Boro-boro mobil. Rorompok ge ngontrak keneh Jang. Abi mah mobil gaduh, rorompok ge tos gaduh, Pak. Din. Naon, Mang? Kunaon sih lain teh cicing bet ajurug-ajurgan wae atuh. Pugu, Udin teh tadi teh nginum obatnya terus kapohoan teh dikocok heula. Geus we Udin teh ajelang-ajelangan dikocokna beuteung. Daniel. Naon Jack? Adi geura. Naon Cenah maneh kungsina nyojin. Ari bungkul ka nama mah acan. Kungsi sote nemjo eta we pakaianana. Wah, sia. Kumaha rupana? Ah biasa we, aya nu hidung, aya nu coklat, tapi loloba namanya nu warna biru jin teh. Wah, hebat mana di mana eta ninggalin nu kitu? Di Camplas. Jang, mi HP kuda sakedeungnya, mang reka cai heula ya. Ali mah, sieu nyongot. Moal, da ieu mah kudana bager. Sieu nyepak atuh. Tara, ieu mah kudana bager, Jang. Moal asin kabur. Ih, si Ujang mah moal kabur. Cek mangge moal kabur, da kudana bager. Nah, tuh miwarang ditungguan ku Abi. Aduh, kuring mah hari masang nomor buntut teh tibalik wae. Nu kamari keluar genep 7. Ah, pasti masang 7 genepnya. Lain, kuring masang 42. Tibalik kan? Duh, tulung uy. Oh, tunduh. Dudung tuh. Butuh buru-buru. Tuh, ku Bu Nunung. Bu Nunung nuju udur. Oh, ku Bu Yuyung juk. Bu Yuyung nuju muruk sono. Nunu nuju udur huntu. Ku Mumun tuh. Mumun busung. Ku Bu Tutut. Bu Tutut tuh. Full bulung. Ku Dodo. Geus bisi monyong. Wis, Iya Kang. kadieu geus kedap. Non Kang? Cik pang nyeborkeun kembang tuh di buruan. Harari Akang, tempo Kang, di luar teh kan keur hujan. Nah, ari mana di tetah teh make payung atuh, tuluy cebor kembangna. Enggak gelis, bager, kanya anak mama. Sok
atuh geura leueut obatna, meh gancang cager. Ali mama, obatnya sieun pahit. Moal atuh moal pahit, raos obatna coba rasa jeruk manis, sok coba geura di leueutnya yuk. Mama, cenah rasa jeruk manis. Tapi nah obat pahit ya mah. Muhun gelis, ieu mah tablet rasa jeruk tapi cangkangna. Obrolan tiga bayi kembar dalam rahim ibu. Kalau aku sudah besar, aku mau jadi pegawai PLN. Kenapa? Habis di sini gelap banget sih. Kalau aku sih mau jadi arsitek. Kenapa? Habis di sini sempit banget sih. Pengap tahu buat kita bertiga nggak bisa main sepak bola. Kalau kamu mau jadi apa? Aku sih mau jadi detektif. Kenapa? Abis aku penasaran banget. Siapa sih yang gundul sering keluar masuk ngintip terus aja nyemprotin kita? Obrolan berit awewena. Ya, mana nges nyaho kaboga urang nu anyar can? Wah, nges boga nu anyar euy. Cik kenalkeun atuh. Hese lah mau kenalan mah. Tapi orang mau foto nada. Ya tinggal dicoba. Kumaha? Kasep jeung rada gereng nyawakna. Wah, gagah pisan. Ya mah atuh lain bangsa urang. Nah, kitu. Ieu mah ngaranna lalai, lain beurit. Manehna ngakukeun ka maneh naon? Da ngakukeun ka kuring mah beurit tuh gawe jadi pilot. Anu teu boga atuh ka pilot coba. Obrolan onta jeung gajah. Ngerakeun maneh mah onta? Nah kunaon kitu? Eta susu sadua-dua kalah jadi punuk. Maneh oge Naon? bobogaan badak kalakah jadi dina irung. Nyalira wae neng. Muhun kan. Ninggal foto saha neng kabogohnya. Bangun sedikit tuh nama diputuskeunnya. Sanes Kang, sanes ka bogoh. Sareng teu nembe diputuskeun abdi mah. Bali abdi mah nuju milari. Aduh, pangresan atuh pami kitu mah. Pangresan akang oge nuju milari istri ya. Nu leres Kang. Nuhun, sumpah. Ngomong-ngomong eta foto saha atuh nu salares teh? Meuni gagah tur kasep kitu. Akang mah janten minder. Ieu mah foto abdi serta acan operasi ganti kelamin Kang. Nyi orang Sundanya. Mun hari kawan aja Sunda mah moal kapalingan najan dialak Paul ge tetep we arapaleun lantaran aya ciri khasna garelis tur aram mucuy rupana. Nini geuning apal yan abdi teh orang Sunda. Pasti kata wisina rarai abdi nyanyinya lain euy, tapi kata ratina urut wesena bau jengkol. Kang, cik punten meser paku sakilo. Mangga. Pada dibungkus wae. Ante dituang di dia we Kang. Kumaha dok, si Neng teh peura dugi kata aya pisan sorana, sadaya obat terus dianggo tapi anger keneh dok. Kieu ieu teh nya Den. Salaresna mah sumpingna teh kedah ka dokter THT. Ari ieu Kasim Kuring psikiater. Tah ayeuna mah kieu atuh nya, urang landungan we ku resep psikiaternya. Mangga tuh dok, tah kumaha carana dok? Urang terapi we ayeuna mah garwana. Engke wengi, uih ka bumi, jam 3 nya, bari nyenak hiji istri nu herang mencrang. Gerasoknya si Neng teh bisa tiasa deui nyarios aya seraan geraho. Isuk-isuk. Ibu-ibu anu bade ditimbang enggal ka posyandu. Sakali deui ka ibu-ibu anu putra-putrina bade ditimbang enggal ka posyandu. Berana Ibu-ibu warga RT 10 dihaturaran enggal nyandak bakaran. Sakali deui ibu-ibu warga RT 10 dihaturaran enggal nyandak bakaran. Sabangsaning awi pakebu kasur atanapi gagang sapu. Margi ibu-ibu di RT 11 ngajak deui tawuran.
Heh, dokter, tolong periksa saya, dokter. Saya ini punya penyakit apa, dok? Sebentar, Pak. Saya periksa dulu ya. Darah normal, detak jantung normal, kolesterol pun normal. Coba tarik napasnya, Pak. Penyakit Bapak itu banyak, Pak. Tapi yang paling terlihat itu stroke, Pak. Aduh, dokter, bagaimana penyakit saya bisa stroke? Segerobak aja aku udah gak kuat. Pak, iya abi bade ngintun surat ke Palembang. Mangga, kayak orang timang ngelabunya. Waduh, kedari tambihan parangkona, Bu. Naha, Margi beratna langkung teuing. naha lamun parangkona ditambahan, beratna bisa ngurangan gitu. Ibu, tos nikah tanah pita acan, Bu? Nikah mah parantos 2 kali. Nanging 2 nana ge henteu lana. Nu kadua mah nembe pipirakan 2 minggu kapangker. Nyuhunkeun di parios, bilih kakandungan tipun lanceuk anu nembe pirak. Mangga atuh sok naik anu dipan. Urang pariosnya sok ayeuna mah laanan rasukanana. Tapi dokter, dalah sareng salaki ge abdi mah ari ngalaanan baju lampu teh kedah dipareuman. Daniel, Naon, Jack, atuh? engke sore Persib ngelawan PSMS ya. Oh, tak rame sih kana tah. Mana nyekel mana? Urang mah nyekel PSMS patina. Ongko cenah mana teh bobotoh, Lin? Urang teh bobotoh. Nu matak urang nyekel PSMS teh ku sabab kuring teh bobotoh. Pan mun PSMS dicekel ku urang mah mau bisa ngelawan. Jadi Persib bisa menang. Imah, sebelum aku mati nanti, aku ingin berpesan padamu. Iya bang, apa pesan abang? Aku ingin kamu menikah dengan Harun sepeninggalanku nanti. Abang ini, kan Harun itu musuh berat abang selama ini. Apa abang rela menyerahkan saya kepadanya? Aku ingin dia menderita seperti yang aku alami 30 tahun bersamamu. Wilujeng sumping akang, bade pesen naon? Aya lotek, Bu. Aya, Pesen itu 2 porsi. porsi ageng atanapi alit. Porsi ageng we, Bu. Sabaraha cengekna? Nu hiji 2, nu hiji 10. Nganggo kangkung? Nya, Nganggo waluh? muhun. Nganggo engkol? Sip. Bade engkol ti Cina atanapi asli Jepang? Nu mana we lah, Bu? Kacang mah bade direndos atanapi di blender? Kumaha sia we, Bu? Kacangna setengah mateng atanapi mateng? Goreng singgaring, Ibu. Nganggo goreng bawang teu? Make atuh kesebelan. Dibungkus daun cau atanapi di piringan? Di piringan we lah, Bu. Lisahna margarin atanapi lisah kalapa, Bapak? Jalantah we kuya lah. Hatur nuhun paseman katampi mung teu tiasa dicumponan. Nah, kunaon atuh? Geus lila-lila geus ditanya kieu, tanya kitu teu dilaksanakeun. Punten pisan teu tiasa kumargi teu acan aya jalantahna. Radio, orang rek carita sia. Bapak urang mah jagoan. Pepetasan 1 kilo digantungkeun aceli tuluy dibeledugeun. Hade bapak urang mah. Wah, jagoan atuh. Ari ayeuna ya kemeh tuh bapak maneh teh. Udah geus maot. Iraha maotna? Nya harita we pas ngabeledugeun pepetasan. Duh, pinter. Ngagambar naon Udin teh? Keindahan alam, Bu. Cik ibu ningali. Mana gambarna? Ieu teh geuning kosong keneh. Aparen bakatku endahna dugi ka teu tiasa digambarkeun, Bu. Daniel, Naon, Jack? adieu geura. Cik pangabahasa Sundakeun. Kalimah lagi bangun, polisi tidur. Keur hudang.
polisi sare. Asa teu puguh euy. Ah teuing sarua urang ge lieur. Oh, ari eta bohlang nu leutik sabaraha? Hanya eta mah ngan gope ah. Gope satingtong walah. Kok? Ya, bisa teu? Hanya oi kagak ngerti ah. Apa itu satingtong? Ari gope naon? Gope mah 500 ah. Heeh, satingtong oge 350. Bu, atos tuangna cik etang bu. Tuangna sarang nanu aja? Gepuk hiji, bunya 3.500. hon sarang tempena hiji, 500. sanguna hiji. Sangu hiji 1.500. Mahal teuing ibu, sangu hiji dipikeun ka 1.500. Mun sapiring sabarahaan bu. Naon becerik neng? Tadi dicarekan ku guru tuh bisa ngesian soal matematika. Matak oge nurut kaki. Lamun rek ini sekolah teh kudu dieusian heula eta beteungna. Sarapan jadi teu nyeri beteung. Kang, ari tadi wengi siga anu ragrag meni reuwas aya naon kitunya? Oh, eta tadi wengi sarung nu ragrag ka handap. Duh, Sarung, nah meni disadaan meni ngagoloprak kitu nya Jang. nya tuh kan aya abdi di jerona. Cik, sato naon anu sok nog? Ayam, Beri. asin, Asin. Nah, aya sato asin. mun, kan geuning aya endog ayam, aya endog meri, jeung aya oge endog asin. Sato naon anu matak ngabingungkeun? Teuing naon atuh? Nya monyet atuh. Nah, monyet. Tuh, monyet wae bingung. Nah anak-anak, ayeuna pelajaran matematika. Iya, Bu. 100 ditambah 100 jadi 200. 300 ditambah 200 jadi 500. Nah ayeuna 500.000 ditambah 500.000 1 juta. Dasar supermarket itu bener. Kemarin saya tuh beli semangka di sini. Katanya semangkanya nggak ada bijinya. Pas saya buka di rumah, ternyata banyak bijinya. Saya minta ganti rugi sekarang juga. Tenang ya Bu, Ibu jangan marah ya. Seharusnya Ibu bangga dan senang membeli semangka di sini. Karena kami sengaja memberikan bonus buat Ibu. Bonus apa? Iya, beli semangka, bonusnya kuaci. Putra abdi mah alhamdulillah tos janten tentara. Ayeuna teh nuju ditugaskeun di Ambon. Oh, sabaraha lami Pak ditugaskeunna? Duh, aya meureun kana 7 tahun namanya. Wah, tos luhur atuh ayeuna pangkatna. Muhun, waktos angkat nama Sersan 1. Kumargi tos 7 tahunan. Nya kirang langkung pangkatna ayeuna mah tos Sersan 8 lah. Mana SIM? Milarian manuk pak. Mana SIM? Mohon milarian manuk pak. SIM mana SIM? Mohon pak, milarian manuk. Ah, putih lang kau. Bapak perkutut. Mang Mister Sirop, Mang. Mangga kasep seueuran esna tanah pinte. Biasa weh. Mung sing seueur sedotanna nyamangnya tong hilap, siropna diamin. Mang, sareng tong angge cuka nyamangnya.
Hei sekretaris, kenapa kamu terlambat masuk kantor sekarang? Maaf bos, habis tadi di jalan ada cowok yang ngikutin. Ya tapi lantas kenapa kamu sampai datang terlambat? Habis si cowok itu jalannya pelan banget bos. Semari saklitmov, cik kadia. Ya Bu, Abi. Kadia bager, ari anjeun teh turunan Yugoslavia nya. Sanes Bu. Eropa Wetan. Sanes. Polandia. Sanes. Nah atuh, eta ngaran maneh Semari saklitmov. Oh eta, Semari teh kan singkatan Bu. Tinami Bapak Surtono sareng Ibu Marianti. Ari saklitmov. Sabtu Kliwon 7 November Bu. Mang, soto campur hiji mang. Mang Aden. Sing balik atuh mang jualan soto teh. Kala-kala sakedap jang kunang. Ieu tah tingali aya laleur hejo jeung naon ieu teh. Aduh Gusti kodok buntut, aya kuntung rokok deui. Ari mang kumaha sih? Tong bendu atuh Kang. Dan namina ge soto campur. Nya campur naon we sakapenakna kumaha abdi da abdi nu dagangna. Nini, kadieu geran Nini buru atuh Nini. Ya naon aki, meni jojorokan gitu, meni asara rewas. Ya tingali ku Nini, bibir sumur ngegel tali timba anjeun emberna. Tonggo jerut aki, tadi teh jamu sari rapat Nini dikecemplung ka sumur. Pak Ujang mang teh alim disunatan ku bengkong urang Jepara. Nah gitu. Sieun diukir. Da apa-apa mah rencana naon ge rek ka bengkong urang Cipacing. Sugan we nu Ujang bisa dijieun kawas bedil angin. Aduh. Pak, sebenarnya Pak, etang Pak. Mangga, Sep. Sok, Sep, sareng naon wae tuangna, Sep? Bieu teh tempe 2, tahu hiji, kerupukna we 3. 2000-an, Sep lah. Da sangguna mah teu dietang. Nah, 2000-an, nah sangguna teu dietang. Sesah ngetangna hiji-hijina aduh. Sia kanyahoan aya nama ku bapa. Ternyata budak anu dibangga-banggakeun ku bapa teh jadi pencandu narkoba. Narek jadi naon sia teh mun hirup jeung narkoba mah Nari bapak make jeung narkoba segala. Sumpah bapak abdi mente. Eta geuning katinggalina ku bapa ngabuskeun tablet kana kopi. Tablet naon eta teh Tablet turun panas pak. Nah aku naon? Iya pak, kopina teu tiis-tiis. Jeruk. Mangga nu pada jeruk Garut ya asli, asak tina tangkana sare sasak karbitan ya mah dijamin kareueut. Pokona mah kareueut. Tahu. Mangga nu bade ya tahu Sumedang. Tahu dijamin pelem. Jeruk kabita hayang pisan. Ningali tahu komo kumerot ngan edas mun meuli dua-duana teu boga jeung ongkos balik. Kek. Ari ieu tukang naon kita tadi teu nawar-nawarkeun? Mang, bicara naon, Mang? Tahu rasa jeruk jam. Oh, meser atuh sakantong. Nurutkeun panalungtikan, ngaran kesenian nu hirup di tatar Sunda teh loba teh nyokot tina akronim atawa singkatan. Nya. Contohna ye, Lapidut singkatan tina lawak, kacapi jeung dangdut. Doger singkatan teh ngadog-dog anu beger, ngadog-dogan anu beger. Nah, tarling hitar jeung suling. Nah, Ari Tardan naon coba? Kakarak ngade ngeuy Ari Tardan naonnya singkatan anak kela. Teu apal. Nah, Tardan teh kapanjanganna tina gitar jeung munding edan.
Kuring mah spesialis tendangan bebas. Geus aya puluhan gol nu asup tina tendangan bebas kuring. Ah, ari kuring mah spesialis gol indah. Kamu kuring spesialis gol penalti, ari didinya naon? Ah, hari kuring mah spesialis gol bunuh diri. Kalau saya tentara Amerika, waktu zaman perang Vietnam, eta kabeh tentara Vietcong ditembakkan ku saya sorangan. Wah, saya masih Rambo we. Nah, kamu saya tentara Israel di Palestina. Pasukan yang melempar batu itu, saya tembak satu persatu. Semua habis sama saya. Oke, ye urang prajurit di Indonesia. Kuring apa maraneh jarangkung badag? Cing, serek nanya ayeuna. Lamun suku saya ayeuna diangkat, ieu ranjau nu di nu suku urang ngabledug moal. Atos tu ibu ikhlaskeun sing sabar. Da kumaha geuning jodoh mah pati bajal celaka mah. Nanging Allah nu uninga. Atos tu ibu atos. Abdi mah teu narima. Teu tiasa abdi mah dikantunkeun ku pun lanceuk. Nah atos bu sing sabar ayeuna mah. Nada kanu kawasa. Abdi mah teu ikhlas. Nah kunaon atuh ibu teh teu ikhlas kunaon? Abdi mah teu ikhlas. Saha nu rek pangbayarkeun cicilan mobil, cicilan mio, kartu kredit, imah, listrik, kompor. Inilah tips jalan-jalan di kota Bandung. Saderek urang luar kota, bade jalan-jalan di Bandung. Dihandap ieu aya sababaraha tips supados saderek aman sareng nyaman jalan-jalan di Bandung. Nu kahiji, pastikeun mobil atanapi kareta anu ditumpakan leres-leres ka Bandung. Sanes ka Surabaya atanapi ka Yogyakarta. Anu kedua, upami tos dugi ka Bandung, tong langsung mondok di bumi batu nu terkenal. Bisi diusir. Langkung saya mah milarian pamondokan atanapi hotel. Anu katilu, upami bade ngajujug ka hiji tempat, perhatoskeun jurusan angkot atanapi bus kota nu dianggo, ulah dugi ka saderek ti kopo, bade kadagokeun ngage jurusan Leuwi Panjang Pulau Gadong. Insyaallah moal dugi-dugi. Anu kaopat, upami bade maser acuh ka Cihampelas atanapi factory outlet, tong hilap nyenak atos atanapi kartu kredit, sabab di dinya mah teu aya nu diajukeun. Anu kalima, upami bade jalan-jalan ka BIP, BSM, Ciwok atanapi ka Momo Sajen, tong hilap nganggo acuh, tong ngisinkeun nyalira. Atur nuhun. Di Bandung teh katalah ku tokoh 5A. Sawai gitu. Kahiji AA Gim, kadua AA Tarmana, katilu AA Boxer, kaopat AA Laksana. Ada nu kalima saha? Apanan kuring. Punten, Pak. Mese rokok sabatang? Pak. Punten, mese rokok sabatang, Pak. Pak, mese rokok. Pak, Bapak teh toreknya. Naon sia? Tarik-tarik teh ngomong teh. Dek mah teh torek. Rek meuli minyak lain. Sabaraha letar. Halo Pak, iya saya petugas pemantau tsunami di Amerika Pak. Badai ngawartosan, sekedap deui aya tsunami baris dongkap ke Indonesia. Tepatnya di Pulau Sumatera Pak. Punten pangadugikeun ka pejabat nu gaduh wewenang dina urusan ieu Pak. Oh gitu? Kela atunya orang telepon heula. Halo? Halo? Pak, nembe pejabat nelpon ti Amerika, cenah tsunami teh bade dongkap ka Sumatera, Pak. Kumaha ieu teh bade dijemput wae ka bandara atanapi langsung dipiwarang wae ka hotel, Pak? Kumaha Hajang? Loba menang laukna teh. Alhamdulillah Pak. Ayeuna nembe kenging 2 ember. Mangkukna mah malih dugi kenging ka 5 ember na. Ngan basa kamari mah kenging kana 3,5 ember. Bapak bade ngiring nguseup di dieu? Hei, ari maneh nyaho teh kuring? Henteu Pak. Kuring teh nu boga balong ieu. Bapak oge terangnya saha abdi. Saha? Abdi teh nu kasohor jami tukang bohong. Pokona kieu we Pak, di daerah ieu mah teu aya nu pang tukang bohongna iwa teh abdi.
Kamu nu urang mah alus pisan turunan ge. Turunan di mana gitu? Alusan urang atuh. Alusan urang. Turunan naon? Turunan ucing. Kumaha ari sorana TV pareum? Blep blep blep. Itunya. Lain. Rep atuh. Lain keneh. Nya naon atuh? Cik, kadiekeun remote urang pareuman TV-na. Tah, gitu sorana TV pareum teh. Mama, mau ngasih aku uang 5.000 rupiah nggak? Buat apa? Mama lagi nggak punya duit. Kalau mama ngasih 5.000 ya, aku akan kasih tahu. Papa ngomong apa tadi sama si Bibi pembantu kita itu mah? Yang benar, emangnya si Bapak ngomong apa sama si Bibi? Ya kasih dulu dong aku 5.000. Ya udah ini 5.000 nih. Sok atau kasih tahu si Papa teh ngomong apa sama si Bibi. Sok ngomong sama Mama. Papa ngomong gini. Makasih ya Ma 5.000-nya. Iya, si Papa teh ngomong apa? Papa ngomong gini, Bibi tolong cuciin mobil. Mang. Mang nyukeun acis mang yang jajan. Oh, Sudin, teu boga duit receh. Si Mang mah pelit. Minta tuh Mang duit Mang. Receh. Atuh eta nu gedena Mang. Ye, ari maneh. Komo duit gede apaan receh wae teu boga. Hei Jack, kumaha cager Jack? Alhamdulillah. Kumaha tah sanggeus ubar ka Mbah Jamrong teh? Lumayan, aya karesana. Tada sehat maksudnya? Lain, beuki ripuh. Obrolan ucing jeung sapi. Ya anak kucing, kuring mah teu ngarti maneh maletik-letik geus kumisan. Ih, mending urang ucing daripada maneh sapi. Gede-gede susu ka mana-mana mandi. Bari tadi ku tangan. Mulih di mana, Neng? Palaresan mulai di kampus, bade uih ka Bandung. Kuliah di mana gitu, Neng? Di Undip, Universitas Diponegoro. Upami kitu mah sami atuh, abdi oge di Unpad. Ih, bentan atuh, Kang. Sami atuh. Unpad teh pan Universitas Pangeran Diponegoro. Wan Abud, saya mah heran kenapa hasil mancing Wan Abud teh meni banyak wae. Wan Abud punya strategi naon atuh ya teh? Ana setiap malam pergi memancing harus memperhatikan posisi tidur istri. Maksudnya gimana? Ya, bila istri tidur miring ke kiri, lemparan umpan cukup dekat aja. Jangan terlalu ke tengah. Nah, kalau istri ke kanan? Ya, lempar aja sama ente. Harus jauh-jauh ke tengah kolam. Semaksimal mungkin. Oh, yang ngerti. Ya, yang ngerti Wan Abud. Tapi kalau istri Wan Abud tidurnya terlentang gimana? Kalau istri ana terlentang, itu artinya ana kagak mancing. Saatnya Canggih God. Anak Semar Nurcika saha? Cepot parantika hampaan di rumah sakit. Pispot. Tempat tembak. Pot. Eta ari udar atau lesat. Kapot. Ari nu nyewak dina pipi. Eta kempot eta pamikenan haseup dina kendaraan. Kenapa? Ari eta anu pripot tong mihelaan ucing udin Dari Telkomsel. Anak sapi disebutna naon? Pedet. Bener. Ari anak anjing? Anak anjing mah cicik atau kiriknya? Bener. Ari anak serigala? Teuing atuh da anak serigala mah teu apa? Naon atunya teuing teu apa? Dok Sri Mahi beunang, ada Sriwijaya beunang, ada Sriwijeki ge bae. Aku mah maneh we. Dari Telkomsel. Di ulam lingki karena rompok sun. Si Sinarieun aya acara naon atuh Din?
bade babagi bon sametan ku abdi tos teu kabayar. San sun bayar we kesorangan. Dari Telkomsel. Hei, eta mana antor kade? Antor kanu naon jang? Eta teh kana aspal. Digeleng siak wae mah. Dari Telkomsel. Bejana puting tadi imah Pak Dokter teh kabangsatan euy. Heeh, cenah mah ngan hadena nya we kaburu-buru kagerewahkeun ku nu ngarona. Atuh tetulus ya kabangsatanana nya. Oh, henteu ari nu di jero imah mah ngan eta we hayam dina kandang piper imahna eueuh cenah hiji. Ku bangsat. Lain corona. Dari Telkomsel. Ari Belo teh anak naon? Belo teh anak kuda. Ari Eneng. Iya, Ari Eneng mah atuh anak bapak. Nah, atuh saur bu guru mah Eneng teh anak munding cenah. Ah, eta mah bu guruna we heureuy. Dari Telkomsel. Mama, Udin yang jam tangan mah pangmeserkeun mah. Udin teh kan proyogi kang sakola mah. Kangge naon atuh Din? Pan macana ge can tiasa. Iya, saya atuh kantun di warang pangmacakeun ka ibu guru. Dari Telkomsel. Kabayan, gerak hudang geus beurang. Geus beurang kumaha? Geuning di jero kamar poe keneh. Dari Telkomsel. Urang mah rek nyen 2 film, tapi judulna teh nu gagah tapi leuleus. Naon tah judulna? Film nu kahiji judulna Maafkan Rambo Mama. Sedangkan film nu kadua judulna Cucuran Air Mata Hulk. Sekalian we nyieun atuh film nu judulna Selembut Hati Sumanto. Dari Telkomsel. Haji dai ku Mang Kosim. Nah kumaha kitu? Eta tah pedit mah. Nah pedit kumaha? Eta tah si Mang Kosim ngukut munding ti leuletik nepi ka sakitu gedena teu dipanggulikeun calana. Nah didinya munding di calanaan kitu. Heuh atuh bete porno. Dari Telkomsel. Pak, motor bebek ieu sabaraha hargana, Pak? Eta mah 10 juta, Din. Geuning mahalnya. Mah kumaha Ari Udin? Di mana aya motor anyar 10 juta? Kirangan we atuh, Pak. Kieu we atuh Din nya. Juk nyieun sorangan ieu ku Bapak di bodalan 10 juta. Dari Telkomsel. Rek narahon eta nga kadar ieu nya. Kenging wartos ti Incu Aki. Saurna angki teh bade mulung mantu, mani teh wartos pisan Aki mah ka abdi teh. Mulung mantu? Nuhun. Ari Aki mah teu rumasa mulung mantu. Mun nya oge lain mulung mantu. Aki teh mulung huntu. Kudu Aki hiji coplok. Dari Telkomsel. Mang sabaraha samangkokna tim ayam teh? 5.000 Neng. Yeay, mending mahal. Ari hayang nu murah mah lain tim ayam atuh Neng. Tim naon atuh Mang? Yeuh tim munding arek. Dari Telkomsel. Din, Nyawa. rak ngilu nembak jurik Jurik awewe atau jurik lalaki wa? Jurik awewe ieu mah. Mati ge, ngilu wa. Sugana jurikna geulis. Jeung deui Udin mah resep dan newak jurik awewe teh. Geunyal. Dari Telkomsel. Kunaon maneh mau mobil meni apeng-apengan? Biasa yang udah setoran. Nah lu pat ka mana kitu setorana mani diudak-udak? Didinya mah ngabodor teh teu rame. Dari Telkomsel. Mak, tadi nilai matematika Udin kenging 10 dah. Alhamdulillah saya diningan anak emak teh. Nya tuh Udin teh atuh. Ari hasil THB na langsung diparios ku Pak Guru kitu Din? Henteu. Nah cek saha tuh Udin menang nilai 10 teh? Meureun eta oge. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangegan. Iding,
Maneh teh geus nyandu ngarokok teh? Ngarokok mah teu nyandu, mun menta rokok nyandu. Lila mah ngarokokna nyandu, menta rokok nyandu. Mugia we cing ari ihlas atuh di pentana. Ah, sia. Dari Telkomsel. Nu mati. Obat nyamuk zaman ayeuna mah tinggal bantu we angger. Nah temati kumaha atuh Din? Ya buktina nggak pentingnya Udin teh bisa sare tibra. Salah obat atuh da. Ari yang tibra sare mah lain ku obat nyamuk, tapi ku obat tidur.